Punten pi, nyiehna aya gitu. Dek naon nanyakeun udak dewek? Eta bade dicanak amangan pi. Wah, bari lagi moal ditawurin jeung didinya. Oh, manawi teh aya, hanas abdi teh terus nyiapkeun mobil, nge-booking restoran, sareng terus ngaborong kue brownies, karesep api. Jang, tong dianggap serius. Tadi mah api mah heureuy. Nyi, gelis ka dieu. Nyapi, ke sakedak. Aya Kang Atun. Iya, si Atun. Ngajak ulin cenah. Teu sawios-wios pi. Cenah naon rek ulin mah njung, rek ulin maju. Hayu teh nyi aya. Padahal abdi nyeros kitu teh sami dah heureuy. Saus tunyu. Assalamualaikum, Bu Haji. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam. Teh Ayah. Hayu ka dieu. Abis ka dieu. Punten ah. Neges gaya kieu sok ka dieu. Dieu keula di dieu. Hayu ieu, pan lain rek balanja teh nih urang shopping. Tadinya tah lain erek meuli ieu teh geuningan. Bulu mata palsu, sugan aya. Hayu ayeuna urang balanja tingali geus moal kantong ieu nu buricak burinong. Teh rek ngajak balanja ka mana? Eta we urang ka dinya tah ka Sarkem. Kabarna panena teh poe Kemis. Urang sugan we aya di dinya atuh anu di tangan ku Bu Haji. Siga nu hooh we make kantong buricak burinong nya nyamper balanja sugan teh rek ka pasar baru nu jauh ya atuh sakalian. Da ieu duit lagi ngan saeutik da nyata ieu pan Bu Haji salaki di dieu mah geuning pelit pisan geura. Emang kumaha kitu teh? Didinya bet nyebut pelit sagala ka salaki. Nya, pan gajihanna teh yeuh 4 juta. Ari mere ngan 500.000 geura. Atuh ari kitu mah ieu leuheung keneh salaki didinya. Salaki di dieu mah leuwih pelit geura. Kumaha kitu? Kan ngomong nama ka Bu Haji, gajihan teh 7 juta. Ari mere ngan 4 juta. Kan lieur Bu Haji teh tuh. Make jeung lieur. Nya gede atuh sakitu mah pelit palebah manana. Ya pelit we. Pan ngomongna engke merena teh mun geus meunang gawe. Panan ayeuna mah salaki Bu Haji lagi keur nganggur keneh atuh. Aduh, ieu seureun nih loba biasa nama anu menta. Nama awet. Pi. Ya. Aya obrolkeuneun Mama. Keur kamari can dicaritakeun nya ka Api. Can ngobrol naon atuh? Kamari basa di pamandian Cipanas teh. Kan Mama teh rek ganti baju. Aya lalaki geura Api melongkeun wae ka Mama. Atuh da Mama teh jadi error nya. Coba melongkeun teh pas Mama rek ganti calana jero. Terus Mama kumaha? Atuhnya Mama teh tuh jadi porosotkeun deui calana jerona pake nutupan banget Mama. Dasar pamajikan belat. Innalillahi astagfirullahaladzim Gusti. Pih, menitangina wayah kieu geus museup. Da kumaha atuh euy, gawe teu boga. Di mah karesa mending ka balong we mancing. Lain pih, nu gede milik mah si Itotnya, gawe geus ngeunah. Ayeuna digawe di moal manehna jadi security. Gagah pisan make saragamna ge. Heueuh nya euy, urang mah hese rek meunang gawe teh. Mancing jeung mancing we sapopoe teh. Irah rek majuna. Mancing mah moal maju-maju nepikeun ka iraha oge, da lamun maju mah aya bahan sigap ieu. Gitu. Goblok sia. Ieu kemang diraruksak ieu. Kalakah digara leuy ku ucing, gara ringna we. Wajah keur naon? Meni rajin kitu. Aya Mang Atun.
Iya, Mang Atun. Tambah kesel lah mumpung nyase. Ngomong kembang we. Kalau keacak-acakan gerak ku ucing digaralai. Wajah hari iya janda bolong rek dikumahakeun. Oh, nu iya Mang Atun. Ku baji mah rek dikawinkeun we jeung gelombang cinta aya di tukang da. Jana bolong jeung gelombang cinta dikawinkeun. Ari engke jadi kemang naon tah Wajah? Ya paling ge jadi kembang galau atuh. Siga Mang Atun teh sok galau wae. Aduh. Apa gawe teh Pak? Nya kitu mah kadang-kadang kadang-kadang teu anger urang mah aslina. Kira Pak, urang teh rek nanya. Asa geus seubeulinya teh babaraha jeung kabogoh. Nyasep bae urang teh ayeuna teh putus deui jeung kabogoh teh. Nah, putus pedah naon Pak? Teu pira masalahna mah beda-beda keyakinan. Beda keyakinan. Maksudna beda agama gitu Pak? Lain eta Sep, masalahna mah beda urang yakin ngarasa kasep, itu yakin ngarasa urang teh goreng. Nyaho atuh, matak ngaca. Ngaca TV.